Ki, buka lawan Ki. Ki, pecat koin saya. Ki. Mau tinggal tidur aja kok ribet banget sih. Geus mulai nyengsiarkan ya budak. Pecat ku aing sia. Kiki. Ki. Kiki. Mas bisa tenang gak sih mas? Tenang kumaha aing di kuncian kieu di luar. Pembantu kos itu dicok ku sia. Kamunya sih. Aduh. Kenapa sih? Ki. Awas sia ku aing. Keluar be modar sia ku aing. Mungkin dia ketakutan kali mas udah nyari kunci gak ketemu. Kamunya galak sih. Galak kumaha aing. Kamari mana minta duit. Ngomong nak beli baju. Diberek ku aing 200.000. Malah dibelikin kana ciu sakrat. Kamari ada Cina muriang aing berobat. Diberek ku aing 100.000. Malah dibelikin tramadol. Pembantu naon eta kos kitu? Barengsek. Menang ti mana bas sia? Ki. Ki. Gerak ku aing sia. Di endrin sia ku aing. Udahlah mas. Kamu tenang aja, kenapa sih? Tenang kumaha aing. Moal beres aing geus sakamar jeung sia bae ge. Aku gak maksa kamu kok untuk ngelakuin macem-macem. Lah, sia kamari ngomong moal macem-macem. Aing dihandap, sia di luhur. Aing lieur besi ngesilurun aing na beuteng aing. Naonan sia? Emang ini lalaki naon? Sini. Embung? Nanti masuk angin lo duduk di situ. Ada dalon elos. Baru aja selesai sakit. Baru sembuh. Sini. Lah, so peduli sia. Kamari ge aing senep angen. Ngeta diketikeun tongong doang. Embung? Iyalah, itulah. Pret. Ki. Aduh. Udahlah mas. Kamu tenang aja. Aku gak maksa kamu kok untuk ngelakuin macem-macem. Bohong sia mah. Kamari ngomong kan sakali doang. Geus sakali minta deui, dibere deui ku aing. Toker deui bae. Sia teu mikiran nya tuh aing geus leklok. Sia onam di handap. Aing di luhur ngagoes bae. Emang aing lalaki naon? Sini. Embung. Geus lah aing. Mau ngapain? SD handap.